Anta syamsun, anta badrun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Abdi atos maca dinayat suci sadayana makhluk eta bakal mati, nyawa bakal lepas tina diri abdi. Pisah raga badan sareng anak istri, pisah raga badan sareng kulawargi. Dulur sarerea ukur nyeng cerikan, sabab poe eta bakal perpisahan. Anak istri salah kita bisa nahan, harta sareng banda oge kapangkatan. Dulur jeung baraya teu bisa nulungan. Abdi tos ngajepat cicing teu engepan, baju sareng perhiasan dibukaan. Sabab raga abdi bade dimandian, tos diberesihan, dibungkus ku kapan. Sadayana ngadeg bade nyarolatan. Abdi dipindahkeun teras diasupkeun kana kurung batang. Abdi dijepatkeun rurup kurung batang, tuluy ditutupkeun teras digarotong bade dianterkeun ka galian kubur nu tos disiapkeun. Abdi diasupkeun kana pakuburan, tuluy digolerkeun nasang karadongan. Abdi jejeritan taya nu nembalan, kalah dipadungan teras diurugan bari ditincakan bari dipadatan. Palapah Kamboja teras ditancepkeun di luhureun kubur. Abdi dipelakeun batu nisan lebah, sirah jeung kunjangeun cai dikucurkeun, kembang diawurkeun. Abdi nu dikubur ukur ningalikeun. Eungap sareng poek mimiti
tika rasa hoyong ninggal ceurik oge teu tiasa kesa ngucur panas na luar biasa hareudang bayeung ku abdi karasa kaduhung hanjakal kakararumasa di luhur kakuping beres ngunalkinkeun anu eusinaka mait mamatahan di akhirat doa bari diaminkeun sadaya ninggalkeun ka abdi sorangan dulur jeung baraya henteu ngarencangan keung sareng poek mimiti karasa sabab waktu hirup loba nyieun dosa sombong jeung bedegong kapada manusia ngupat kaawonan dianggap biasa laku lampah asa eta lain dosa du Gusti nu agung abdi sejatobat mugi tepi tina dosa jeung maksiat hoyong dipasihan ilmu nu mangpaat abdi ngaharepkeun hirup kenging rahmat salamet di dunya rejeung di